Ayo kumaha tuh duit tenang bayar kalah di penjara. Bayar. Gitu hati-hati Ben, pisan. ira ngampi Kan, aduh. kumaha cager? Mana ge di Beurang dieu nya. mobil dewek ditahan. Aduh, mobil dewek ditahan. Ayo jeung ngabejakeun tai-taina hukum kumanya. mah men, dewek apal tapi jelema nu saru ngabejakeun ka polisi euy. Tapi kena elahnya di penjara oge lah, yang penting makan gratis. Tang kurak sia ada gara-gara nama. Ngajual KI supaya geus puguh eta teh Intel. Sorry atuh da kumaha dia atuh da aya anu meuli mahal pira aku dieu dijual ku dewek oge. Lain ai maneh kumaha caritana euy deh bisa beunang ku polhut kitu. Pokona mah anu ngajebak lah kayak ku dewek dibejaan jelema mah. Keluar di dieu mah urang teungeulan we lah. Udah kitu mah comel sungutna deh kata resep. Ayo men, tuh tempo. Barudak anu karuli muat oge ka bawa apaan aduh dek bingung euy. Wah, tapi tong bejana dek ieu cek barudak. Cenah mah nu ngalaporkeun urang-urang ka aparat teh si Penul wa. Salah sahiji bandar gede eta. Si Penul anu boga gesekan di daerah mana? Eta pasir nyenang, Pak. Geuningan aya panggesekan gede tadi dinya teh nu bogana teh manehna. Cuman dikelola nanti ku anak buahna. Penadah mah nya ge penadah kayu-kayu ilegal. Aduh, kurang ngajar jelema teh bener euy marabkeun urang-urang. Kona mangke lamun kaluar urang warah ku dewek. Satuju wa, dek satuju pisan pokona mah. Hayang nyipol dewek lah. Uman jelema kitu mah. Pokona mah lamun kaluar mah wa tenang. Ayo jeung dek dianterkeun ku dek ka imahna langsung lah. Ari anak buahna loba teu? Tenang wah masalah balado dek bisa ngumpulkeun. Barudak anu kurah kuli muat kayu pan meureunna teh kabeh oge anak buah dek wah. Gampang ku dek bisa dikumpulkeun barudak mah. Tere udah sabungkus ge bararangkat barudak. Katamah barudak pan aramakeun di sarua. Pan ngilu dikerem meureun di dieu jeung urang-urang. Gan. Lain euy, kira-kira orang bisa keluar mah di dieu. Hah? Pokona mah tenang wa, masalah eta mah geus diatur euy. Kayak urang bakal ditebusan ku bos dek. Subre.